rumitna jeung hahalangna robanya bener jalan kasyawarga eta loba halang teh tah kitu anu disebut sobar jeung tawakal teh jeung pasrah teh kumaha cing pangmedarekeun jelema di udag mau pasti lumpat naon sabab lumpat sieun naon sediakan beh dituna sieun paeh ngagajeng kana gawir keur ngagajleng kitu aya tunggul muntang kana tunggul si jelema teh sedangkeun dihanap buaya keur salangap bari lapar jelema diudag maung lumpat kana gawir muntang kana tunggul dek naik ka luhur mau nungguan dek ngarag-ragkeun maneh buaya dihanap salawak makaning keur lapar sedangkeun eta tunggul anu dicekelan teh nu dipake muntang keur digegelan ku beurit bodas jeung beurit hideung tuh nya cing sok dek minta tulung ka saha waktu nyerelek jiar meneng Gusti petengakeun nyero ya petengakeun ngas pas dalang we solen ngas jadi kumaha mangikeun tarucing anu bieu aing bingung dah rek semerah pasrah ka saha nah atuh make muntang aya semerah mah kapan usaha ikhtiar eta teh sakerekekeun sabab geus digegelan ku beurit bodas beurit hideung eta tunggul teh tetep naik ka luhur mau kahanap buaya keur salawat kumaha ayeuna teh nu di halaman kurang sanajan bari kumaha oge tetep manusia bakal pinangi jeung pati sanajan ayeuna ngaku jag-jag teu inget anjeun teh keur diala ku beurang jeung ku peuting diri di ciwitan wanci wujud ditungtut ku waktu ieu awak diala ku mangsa burukan teh Allah eta dongen jero nya urang Sunda we mun dimaknaan mah teh burukan teh muslim silokan manusia tingali abang sana lah buru sia nyingga nah teh nyingkah bakal paeh sia mah eta kunoyod ku masorangan hirup eta kumaceukna hate nuturkeunna hate nuturkeun sedangkeun dina hate teh sia loba terminal kade terminal mana itu nu rek digugu ku sia nah terminal kasombongan kasabaran nya loba pan aya indra kagenep nya tah pikeun nyingraikeun hayang tembus kana indra kagenep teh marukana susah payah teh kieu hese beleke hese beleke kadang-kadang jelema teh panggih di terminal eta geus betah di dinya we cicing sabab di dinya loba nu nawaran udah di terminal oge loba nu nawaran ka aing nu rokok mah nu mie mah lah roba nu tahu mah padak diskul bisa ngadalian teh di dinya eta meureunang kaituna teh geus ngaliwatan langit ka-7 Sidratul Muntaha rob aras tadi dinya bakal ditembongkeun tanda-tanda keagungan anjeunna hanya sia mah bener ngomong ge nya kudu bener atuh ulah apa ulah kaget Yahudi saha
Tanera ngadepan ini pakulingan datang nira sangat demane pakulingan terus kena bihin pinasti sayang ya bagja nutaya papadana poe ieu aya rejeki daek teu daek ieu jalma teh mawa duit pasti meureunnan dinten-teuna oge wayahna satiap abus ka tempat ieu hartina geus asup kana kakawasan kaula geus jadi milik kula maneh dek lumpat ka mana kabur disusul ngabecir diberi lumpat ke di udag ku kula aman hati-hati bece kana lumpat ya alah ya kitu sih saya dirinya mimiti baong kan tadina ge baong mimiti rada liwar kan manusia saha ngaran sampean kuring iya dawala aya eta nu tukang Messi pemain Barcelona makanya pemain nasional pasti nu kitu mawa duit teu ari ningali eta nama dah da katinggalna mah kabeh duit gitu katingali nama Rudin dah tuh nya jelema Rudin gitu mah paling boga ge 1000 bener bari soek pasrahkeun harta maneh nu dibawa nah da teu boga naon-naon kuring mah baju lanan singkahan lamun mau ribut singkahan ayo orang ini kabur disusul lompat di udag wah iya oh jadi eleh temenang eleh iya lompat temenang lompat iya kabur atau rek kumaha didinya kabur kemenang kabur sakarepmu aku ladeni senadyan mau pinter ora katenger bisa lah katara pun juli apa-apa aku ora tau dine tuh aduh gimana Pak Entus aduh beda kabar bos boy pagi sugan begitu jentus moasieun nyeurepan loba pasukan kaula teu sieun kuring ora wedi ku akeh si akeh Gugus si akeh mah geus maot terus teu aya kamari Gusti eta pipahna alus teh nu hareup tuh aduh disangka pipah kan lain pipah cucungit ya mah pangamu itu nu tukang jelema mah teu amis ya geus asak kitu Gusti ada mah teu amis asem atuh pasrahkeun harta kekayaan pilih daging nu ipis teangan tulang nu rengang da aing moal kahalangan ku naon-naon tobros paningali aing sok buktikeun sete cicing aya teu wani mah cicing lain teu wani aing geus karoream capek ribut lah geus jenuh deui kang kan ribut sieun kilikiben nah ieu geus kada bisa goreng ieu tuh di bawah pisau dar sate tata ada iya sate mang tata tukang sate teh geuning tuh mang tata buah dua apapun wani barang aku orang wani dening ngapaku lanang kue lanang aji mulai tegak kadijaya suram rata jaya merata nyekel sabuk lang tatu aduh telu ampar tiga maju prong dah
di dia arah sholat jadi mau pati-pati lunta duaan lamun kawani wah genteng-genteng ulah potong batur hayo kereyekeun si karacak ningang batu laun-laun jadi lego benar kereyekeun iya ulah percaya aing sia sok salat. Teuing masih awe teh cuma. Naon ka cirina nya kurang. Dina sok salat naon ge moal katarima. Banyak ya umat Islam make ikat. Nah, tapi kepanatik ieu. Lain jelema fanatik. Heeh. Lain ka budaya. Tarangna ge geuning hideung-hideung tapang salat. Tobat. Cing dagora agama naon sia teh Islam Islam kepercayaan juga seutik yang kepercayaan itu beli teuing sing aya puasa dina bulan naon Februari si anjing pate agama kuring bisa jadi siapa memenuhi agama hakok what takdir what iya what iya beri kajo alah sia hayangnya we jadi aing setan ya dari mana kesempatan kan mun nararangoh teh tengeuleun teh meningkat tibuineung teh atuh what gelo teh bledag euy eta kulingan lincah kokotnya euy tah liar liur euy eta kudu eundeuh-eundeuh hulu aing weh ya tah anjing iya buah homo si gelo teh woi pek anjing pek aduh komoditita ya sia komodiasongkeun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tika balong Pancasona. Isuna ningali pasuci tulang isun sarabat tawura. Saking urip tulang rasa. Aduh. Saking rasa mangi cahaya. Allah. Wah, kini kuang-kuang belekok di sini panjang. Ini eker tuang dibekok sakali jeger. Eta ilmu kini-kini itu mati ilmu ilmu kini-kini itu
Dek lompat ke mana sih ya? Beri Kurang ajar. Lain beri kenyang gitu. Eta rusuhan. Sok Kang. Setan ya. Lain kumaha. Stiker sayang tuh mamparan. Iya ini. Raja Bega dijamak kudawala langit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi sang hyang Watipati jagat nata. Ampun dong. Kita gening lah kudu kasawarga sia. Di dia ge ngagorehem. Da aing mah teh tadi ge apa dar susulumputan make kedok. Make kedok. Aya ku garanana hirup. Asa sarasaan di murenan moal para rae. Uli asa sarana hirupna. Alah nu penting mah genah we hirup di dunya. Penting mah loba hiburan. Pupurieun mikiran di imah ke jauh beas. Geus eueuh. Beas. Kejauhan didakwaan ku seng-nyeng cereng teh. Pemajikan geus ambek-ambek kade. Pasti atuh. Naon deui hirup di dunya. Naon? Di dunya mah dengan kesenangan we. Ngahibur hati teh lumayan teh umur teh nambahan 5 menit mah. Oh benar, mohon. Oh, atawa ngeuna seuri teh heuh. Oh, eta. Nu maca kumaha we tapi kikieuan oge urang teh cing bari berhasil juga ne aya jelema anu ngaliwat. Susugarana di tiaran atuh. Sono aing teh ka urang buah dua geus coba teh panggih. Oh pasti atuh selila mah. Panggih-panggih aing geus kieu geus kolot. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heueuh. Oh. Sanajan hapa gerang geuyan heueuh. Eta urang mah. Bah dia aya keneh can kulem bah dia. Aya bah dia. Oh nuhun bapa nu hajat acan kulem. Dacar. Oh sok. Kudu mandiri kitu hirup mah sanajan loba nu ngajenjeri. Oh. Sanajan loba nu ngabantu teh naon urang teh kudu mandiri. Nu penting memperjalan di kumaha-kumaha. Sabab naon di dunia lamun teu loba batur kieu da moal loba naon nabuhan. Anu penting mah urang hirup teh kudu mandiri. Mandiri. Ya. Ari berat. Teh maungkeun siri nu mandiri nu ngansik dina dirina. Ari aya Geus berhasil. mojeuna ulah ngandalkeun we batur hirup. Benar. Sanajan jempling eueuh naon-naon terus nya rengkenekan hartina eta mandiri. Tapi
tapi dipikir-pikir menyeri teh kana hati pakai jari tapi tidak naon aduh hanyaan begini teh beuki bosen poe aing aya naon ngejaga garo itu aduh aing menang tugas euy menang tugas dadakan operasi ayeuna oh gitu urang usaha deui dengan aya operasi kamulah ditu aya pasukra aduh pasukra kula propos teh eta teh Pak Effendi di polsek pada suka ayanya di polsek oge nu matak tong didinya oh ulah pindah lokasi yo mangkane aing poe isuk teh ngadu domba oh lah ngadu domba isuk teh minggu hiburan sugane aya lawana sugane aya tadi siapa dilawan ai di lapang jeginingan kumaha kulan oh eta di mana domba mundurna jauh jeung alus diaduna waduh ngengklak ai keur ngengklak ai domba ngelepak teh eling era jai jajan wah kagendong kemana-mana alah kemana-mana dengan ngegugubuk budak atuh naon kemana-mana dengan membawa budak atuh wah sudah kumaha itu nadi imah budak teh pasea wae jeung anak kucing kali-kali mah motor pikeun kainungna atuh naon pikeun kainungna pan indungna teh maot nah kunaon maot mah meninggal kunaon meninggalna keur ngaramet heeh digemrong lentah tawenana paingan mah lentah eta mun sagede-gede gelas tapi gagarneutna kulahan lentah ku getih pamajikan aing tina sagede cingir tadina ceplok ke didudutan ku aing ku akang keeling pamajikan teh da eta we da lentah teh mun nyararepot pasti atuh aya nu kagenep belasna lupa beneran karek pel teh naon da can buheukeun lapar keneh beneran didudut teh ku aing rada pageuh ceplok dikeureut teh ku aing teh alah eta sate patatanya patata ngirim sate haneut sate haneut nuhun patata nya jabado mah ora rangu keneh atuh maka jeung darah tinggi ulah kana sate heudah yang kusia hayang dipikeun ulah we aing barang hakan teh aing rek tegau barang dahar dijegal we lain eta lentah sugan teh aing lentah ai tahu dikeureut teh ku aing teh dah disangka lentah teh ai jerit teh pamajikan aing lain lentah teh mah anjing pira ku sia teh wawuh sakit tepung sampai nu sakali alah maot teh ya heueuh atuh Abah naon hari mah teh ka mana bah kapan maot ai mau teh naon maot teh dulu dicana ku Allah Indonesia teh kudu kagungan oh jadi Allah teh bogoheun ka mah sia abong budak dan nu kagunganana urang ka Allah atuh ieu naon urang ka mah puguh da Allah teh supir angkot sia teh kudu ka lurah ulah disasamakeun ieu ka makhluk jeung ka Allah Abah percaya nah tuh ai percaya mah ngabegal aduh apa sia kudu nyatu atong tatanya kayaknya nu penting siapa nyatu we nu penting mah bisa dahar heeh bah naon ujang hayang disunatan bah aduh kabita benernya oke geus boga duit nah ada disunatan mah lain ku duit ku peso ku peso
pan guru di buruan teh paraji sunat teh atuh ku abah kurutnya teu becus diajar lah kudu ku ahli geus kolot kitu ka becus da keahlian beda-beda beda fungsi atuh naon atuh yo digawe naon ngabengkel naon ngarejakeun halal jangan nu penting memane metong loba cekcok nu penting mah aing kikieuan teh sia supaya nyatu aing teh embung ditinggalkeun maot kapok trauma ditinggalkeun ku indung sia seseiteun bukan pomo ayeuna ku anak abah naon ujang hayang motor bah geus lain-lain gablek duit di mana aing ngiridit bah kudu make uang muka ngiridit teu gablek uang muka buru-buru abah hayang motor duh eta kawas kana naon baru kada motor cek kurupuk meureun benang di dadak kedah nempo bapak noron meureun baru bisa kalau baduit naon teh sia murucut kana tongong aing baseuh kita tadi aing ngomong hayang motor budak teh hayang modal meureun nya eta sia nyebut ngiridit atuh bieu teh iya beteng kuy ngiridit nyaligit goblok nyaringit bener teteh alah tinggal tongong aing di pinu ku waduk bawa kacai kan itu abang itu aya songket wah simyang songket teh bungkusan salah bujur urang ku eta aduh ku sinyal sok sanggup mangga ai kitu meureun mangga sok tungkul hareupeun kaula badai kumaha urang tawa urang salinan disalin kusalinan atau pakaian-pakaian gaib pakaian-pakaian kedewaan jadi ga tukang tipu ayeuna mah tukang hipnotis ayeuna mah giga werek disenangkeun padahal jadi orai teh cing sok pecakan aku sini kan lah sini urangnya silai heula sieun oh maneh heula sawios abdi heula we jadi orai ya gara atau jadi beurit atau jadi lem syukur naon kateneung pamadegan maneh nepi kateneung kitu teu beunang disingsieunnan ku si cepot yakin abdi mah kanu kagungan usik jeung malik abdi yen Allah moarek ngagebruskeun ka jelema anu geus yakin ka anjeunna pamadeganna mah kuatna ya basa-basi leuheung kita jadi burit mapasikeun bisa lulumpatan eta jadi gatung eta jadi tikotok atau jadi tikotok rugi ya pereumkeun panon maneh bersihkeun hate maneh sae ulah ieu sang nalendra saciduh matu sakecap nyata warusat turung winara ieu dawala leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata kieu recak ya sasekar ningwat resaya sesekar ningwat sakaya ilang ulang ngimpi lain itu naon waduh anjir pakaian sia nepi ka kitu aduh Gusti nuhun kulan cing persaya kaula lain dek ngagebruskeun
lamun maneh make jirim dawala kene pasti ngagebruskeun aiki mun moal kaciri ku pihak astina ge kahartos wabdi kahartos ulah tapi yakin teh pun bapak teh bakal penak mun aya wakitu aya ngomong cewek wer gitu mah hakeun bae atuh sok pindah ke Cepot pindah aya ganti rupa sila kun tidinya di mah nawar padahal teori meureun raja kieu teh kuring mah di nu pangheulana dialuskeun da abeh daek nu paneuri mah jadi naon gerak ke PD mau jadi amplop sila golek aja pakeus ayo rek ludeung geus sok yakin gede tukang jadi amplopir wayah nak maneh dik digunakeun gawe di dieu sae mangaglan Gusti Gus Gararini hebat aduh enggak anjir enggak naon teh jo aing nepi ka jangkung leutik kitu kasep kumis nyeprit hebatnya euy sabaraha nya pakaian kieu ngamodal hirup dulu sigala lain kumung apes wiradenta kaula jik maneh ayeuna mah bisi rek ingit ka mana bae oge hartina geus bebas tugas Allah nuhun atuh nuhun tuluikeun kumaranane tuluikeun maneh bakal jadi pewaris ieu nagara cing percaya mudah-mudahan ulah promios atuh kaula los bebas tugas ieu Cepot abdi lah setiap wujud geus robah ulah ngaku cepot jeung eta ngaran ulah cepot jeung eta sora ulah kitu ai pengawakan kitu mah kudu ngumbang payus jeung tangtungan si karena tu kumaha teh aing geus sora aing bentos sora kumaha sih dehemkeun terus dehem ke di mana dehem geus robah sorakna tah pasti bakal robah dehemkeun kenya ayeuna lah terus tulus sok ngomong belum ada tapi damel kaulan Gusti Prabu anjir hebat wah Edun payu enak karana nampir ibu nuhun laksa ketika bingahan karo pihak kadedeh kawalas kasih salira sang malena Gusti Prabu selip keneh belegu syukur lamun kitu dawala abdi sok ayeuna maneh kawas film Cina teh
wah teh jorok nanaon ada Syadibja ngaturkeun rebunuh laksa ketika bingang. Waduh, luar biasa, Hebatnya. Hebat. Nuhun geus robah sorak sadaya-daya. Naon anu kudu dijalankeun ku kaula Gusti Prabu? Naon anu kedah dijalankeun ku kaula? Ngaran heula genti maneh. Saha pingaranun kaula nun? Kaula teh teu boga anak. Anjeun dek diangkat anak lahir batin ku kaula. Pewaris irat negara, pewaris ikaraton. Ngaran ama Prabu Wiramanik. Ngaran anjeun Wirasakti. Pilih nah rek Wirasakti, nah rek Wirakusuma. Wirangrong. Ye dua. Wirakusuma. Sawios kaula Wirasakti. Kusuma mah bersih eleh tak sakti. Eleh ku sakti. Sakti bisa ngapung, bisa ngelengit. Nah, Kusuma mah tidak kesemak. Sawios kaula Wirasakti. Kaula Wirasakti. Raden Wirasakti leres. Oh, kaula Wirakusuma. Ai Kusuma teh hartana bersih. Ningrat. Hartina turunan ningrat anu bakal jadi pewaris raja teh lain anu sakti tapi anu bersih hatena. Kaula Wirakusuma. Bukan loncatan itu pamadegan. Ya, tambah kumaha maneh we pilih. Sikat wae nu alus mana Nggak salah dua mana we pake. Semai pai atawa dua lain. Mana yang anu lain. Kangaran-ngaran awak. Kamu rezeki. Nuhun pangarsa jalankeun kewajiban di mana urang astina nyerang lawan kumaneh percaya siarek diparabkeun urang teh diginingan heula terus dipaehan gampang urang ngomong kumaha kapan pangiter kaula teh kudu sakti kudu gagah nya paneungeul batur moal pati karasa kumaneh senjata-senjata moal teurak cing percaya Cisok pangadekeun aing tak kudu dicoba ulah berarti bohong ieu ulah ngahaja ke di mana batur mengewa ngade ka ulang kakara moal teurak aing ngahaja mah seperti maneh kurat keureut tuluy ka keureut pasti teurak nanya nah jadi haja jeung teu dihaja mun teh mah kalau saya mangga sakitu ayeuna teh bakal datang serangan ti Astina sabenerna ieu teh urang milih pipamingpinen di Astina teh saha nu sabenerna ulah nepi ka kacau kaayaan rakyat ukur rakyat mah teu komo eta ningang kanu butuh asa diberi duit we mah teu muncul demokrasi teh teh asa diberi duit ka dinya pilihna teh hanya tak itu can darewasa teh apaan eta nu beri duit pada duit terima we tah kitu sabenerna saudara tingali aya anu rek ngabongohan pindah heula
Hutang pati bae pati hutang wirang modar Syahurajan aing teu satuju eta pusaka yang jamu sekali musada rek dibikin ke bangsa manusia modar sia ieu hiji denawa maksad ngaroga hala ieu sang Nalendra dipiheulaan dibabuk ku ieu layang jamu sekali musada ngaburisak jadi seuneu jadi cahaya dureun daya sanes itu sang hyang rancasan nya eta anu teu satuju yen ilayang jamus dek dibikeun ka bangsa manusia aduh lebih ke serab gitu makhluk naon eta teh lebih ke kaburisan gitu aduh eta teh guna-guna tinu ngewa wah eta pangeureuyan beuki percaya we aing sakitu los kuduaan maneh oge bakal rengse jelema-jelema di Astina jago-jago Astina keun cenah areraeun sabab manehna bakal ngusir urang ti tempat memang urang rumasa yen ieu nagara teh di jero nagara ngan ieu pikeun jalan kaluarna supaya urang Astina repeh rapih dina milih pipamimpinna engke ulah tepikan nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep supaya maranehna teh jadi jelema dewasa sae los sakitu unyuk kumaha hayu kiadi urang megat jajalanan urang Astina urang tanya naon maksud jeung tujuanana wong Astina tarik teuing atuh goblok kumaha aing goblok Satria kumaha titimu 50 ting blutang gitu bang berapa ting gitu timpa bener bang tuh paling macam itu bang gitu nah sate kalau bating acting sih gobloknya ayah hanya rumah sepuh tegablek pucu si raja ieu nagara di jero nagara anak-anak incu aing kabeh Duryodana Dursasana para Kurawa oge Pandawa tenang lalajoanan ieu aing kudu biji sugan sihung aing poe ieu kudu ngabijieun wae-wae aing saha wong Astina ulah kaget
Resi bisul curig deh. Kaulah pertahankan dirinya, besi mobros kadinya. Kamana karep sampean? Setiap manusia luar ti negara abus ka negara bila harti kudu aya heula utusan dek datang ka ieu tempat ngarti hartina teh taraje nincak tai aduh lo itu jelema teh naon nah ulah aing salah lain ulah da jelema aing oge atuh sarua loba teh heureuy teh kieu nyawa bau we mah mobil manehna nu salah manehna nu jeung seri kedua gelo jeung lain aya satria urang dieu mah hampura bisma hampura naon sabab ciri sabumi sarasa desa Jawa tutung bujurna diritna kebaik dah yang bujur kaula mah sacarana hampura karakter orang asli kitu karakter orang dieu ki hampura sorry saling hormat ngan anjeun teu sopan abus ka ieu nagara bari jeung mawa bala dia bala tentara geus kaharti ku kaula anjeun teh aya keserangan ka urang dieu ngarti kayak serangan ke orang kedua ya dek nyoba-nyoba ke orang dia orang hilir sok ke orang girang orang kedua anjir naonana raja patih sekaligus putra raja pewaris tunggal naon bineka ika bineka tegelo jelema teh kunaon dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa teu menta ngomong nepi ka pabalatak ieu boga rasa pang benerna hampuraeun kaula putra raja ieu teh pangeran naon ngaran Dipanagara pangeran Jombang maneh apa henteu ieun nagara teh kareh kapanasapun ku nagara astina itana teu anu puku anu kaharti ku kaula ieu tempat teh kareh ku dunya mana dunya akhirat gelo kitu teu bejakeun ka raja sampean dik dipasrahkeun dik sujud atau henteu ka urang-urang astina
saat sana sujud taluka orang astina sok semplakeun heula tak-takeun sa atawa katuh tegatkeun buk salamar keluarga teh getisa tetes amakan sadami keluar nyawa tina raga kakala bakal sujud kaulah apapun wani barang aku orang wani dan yang apa kulanang aji mulati tegahnya pada ayo salat
di Gunung Padang 3 tahun setengah linglung hayangnya paling melalur kurawa eta lalu jadi lanjut calon raja teh kitu geuning Pesmer elehan mode Duryudana Suyudana wah ka aing Cimareme satahun daing dagang opak tewak paling bangkul kumaha saudara jalan kaula ngaran Wira Kusuma eta marek sakti Kusuma negara naon kaula Senopati Ngalaga negara ieu negara naon teh nepi ka teu apa negara naon oi Muang Thai goblok deh aduh ini negara naon bejana cenah ngaku negara ajar Padang tah eta dina nepi ka teu apa ka negara sorangan pokona rek naon sampeyan datang ka dieu aing dek nyokot hak negara asli hak aing siap penjajah anu kudu dieuweuhkeun di luhur bumi ngerti nya sok aya nyawa modar tega pati sok wah sakelo mah aya 11 kali juta wah tenggelan aing nepi ka eueuh nu misleuh hijau ge nya percaya geus aya kana 13 tenggelan mah tah 13 hayangnya punah ku hiji ge goblok naon punah ku hiji ge apa
Doanya 13 pun aku hiji. Oh, itu bisa ngitung bisa teh. Bosan pejabat itu bisa ngitung. Maneh neungeus sabarakali sugan ngagolepak aing teu tapi kaula neungeus sakali ngajengkang pang wajar. Wajar da suku aing 2 lamun 10 moal. Oh, ngalawan we tuh. Hayang yaos ya. Maka jeung nyebut punah sagala. Ya. Dek dipasrahkeun negara moal. Wah bisa. Sanajan maneh pinter kata bisa kata. Moal ngajasa teu jang beas aing. Sanajan kabeh para Kurawa geus gempar, tapi kira aing moal ngajar. Sanajan nepi ka berbau lagi ayo. Kabur nepi ka langit ping pitu disusul aing. Moal diajak kurang ajar. Sanajan nepi ka berbau lagi turun nanti ditu aing ya. Wah, siap panuju. Wah. Bonang Astina merdeka. Ngajar sampai euy. Acan. Gini kabur. Sieuneuh ka ieu. Baru karena kumaha si Trayuda mah panggagahna di Astina mah. Nu tak pantas aing calon raja teh. Tapi aing DPR mah geus di tangan. Geus di tangan. Geus kaciri ti bubudak keneh eta kasomongan rek saha nu nangtungkeun sia jadi pejabat. Ai kalakuan somong gitu mah. Moal aya nu nyolok sia saeutik oge. Saha teh? Radio dulu teh. Iya. Dijadian pamimpin teh euy nu kumaha? Anu wibawana luhur ramah tamah sopan santun ka masyarakat. Ai nu cangkeng dina kerek mah aya nu milih. Di ayeuna keneh sia geus kitu lain ngajungjung masyarakat kajajaleh ka ngaributkeun jeung aing taningna sia mah ning hareup deuleu di dieu lamun bener. Waduh, ada petir di siang hari. No, berdak kana hulu. Wah, hebat urang negara dia ngirim guna-guna. Sing leuwih teh kitu sia sabaraha telebu guna-guna ka aing pecakeun aja. Aing mau ngagunakeun guna-guna komo telu galonggeng mah aing mah Islam asli. Ngan aing rek nyoba ka jalma somong, ka jalma gede sungut. Kajalma gede hulu. Di mana teu hajat gitu? Mun bener sia gede kawani sing hareupeun aing. Guna-guna nepi ka kieu. Untung aya penangkal di aing. Marukana eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu mata kamak ge eta ku sarupa. Ke aing nu neungeul kana hulu aing teh sia. Aing jelemana moal dipungkir aing sok. Goblok sia marukan aing teh sieun beureut. Sok. Utang pati barpati sok. Wah, ini tod. Wah, lamun beno aing reuneuh. Naon maksud jeung tujuanana si lain gede hulu ka aing budak beledug kana hulu? Naon si lain sarombongan ti kaler nepi ka loba jelema rek naon datang ka ajar padang deuleu. Ieu teh negara aing, negara astina goblok. Kabawa ka negara astina dina petana. Pek dana urang mah mungkut cara garihal. Tapi musawarah anu mupakat rek moal pipilueun kana urusan si lain. Ngan eta ku somongna euy. Jalma datang di luar ka asup ka ajar padang, jalma somong teh sok pada nyobaan pada mecakan aing tah. Nu rek becak sia teh. Denge ku sia. Lamun hayang mecakan si Trayuda saeutik gedena didinya kudu loba pangabisa. Pangabisa naon? Tinju, karate, silat, judo, benyang, sumo. Ya seuri
nganggap enteng nganggap pernah ka urang dia asa si lain pangjagona buktikan mau pati-pati aing nangtung tah jeung harapan sia lamun teh jeung kawani jeung pangabisana cing sok da tukang silat mah dina rigig dina gerak oke geus kadeuleu buktikan nah aing eueuh mana silat buktikan eueuh siapa paling jatuh buktikan kanyul tadi cabak euy anjir meni laer aduh sayang ya cing neuleuh tukang silat teh gerakan mana cing neuleuh ngenta padungdung menta padungdung putra cemimin sakedik temongkeun pangabisa kuring ka sia eta sor tuh da moal daekeun da jalan rempe we teh kali jangkrik tuh lain silat ngara siraru sama goblok lain silat goblok nemongkeun kuat kulit ai kasulut ka berubuk anya nu gelo balik keluar mau di rumah sakit jiwa terus goblok tata aya dukuna dulu hanya jelema idiot ini lain tanyakeun dia pentingnya sanu ngancing tong ngera-ngera babaturan atuh oh kasurupan meureun saha ieu pentingnya nu ngancing saha nu bener ieu cing dina subuh ieu sanu ngancing teh dina subuh ieu nah apa kabutuh biasa saha ieu menit waspada saha pan maneh teh sok mubaran batur ya hari itu kumaha pencrong tarang urang pan ieu teh bapa maneh aku oh kasurupan ku aku ku ayana nyurup teh ku geus eueuh hari aya mampiraku hari kitu pang ngancik penting teh aya naon ngariweuhkeun talata ama mah hidupnya ada tara nyebut ama ka papa ka hujan pan basa gaib kaula teh tuluy amanat naon saya amanah ulah mangduakeun pikir ke pemajikan wayeuna nya sabar teh pemajikan teh karasa ku apa disiksa di ditu teh jang nyaritakeun di akhirat tuh karasa digunyang anjingna di ditu pada kasalahan bapa teh saeutik pan kungsi bapa baheula pira ku maneh teh ningali bobogan jeung sinok pelor pan ulah geus karasa ku kami era kieu Pak nya kana kurungan babaturan abdi nyata ya ku abdi dikitunan ieu rek bejakeun heula ka padalang kumaha pan kami dijurungkeun balik bisa aya pamunut kenaon pamunut bejakeun aya karuhun mah tadi ongkosan goblok bisa pamunut da ka ditu teh loba angkotnya
akhirat lo angkot wartoskeun ka pasep entah ongkos 100 gitu astagfirullahaladzim aya naon Eli gurun mendingan lari aya naon saya betul benarkan naon ngeresahkan itu benarkan apa kieu ngaresahkeun aya naon nah mana dia aya nu nyurup oh palingan teu karasa banget tapi ketiga martabak martabak abus ke anak kulkas gitu tak apa ngaranna ge sepak ngaranna ge heureuy ari nya makan bade seni atuh anu wewa kasih elit malah si dalang si ohang tepat tilu moanya goblok aja silat entot-entotan gitu deukeun silat mah beda-beda teuing ieu teh halus kene aing tibatan siapa itu sia nyika beye halus gitu beda-beda teuing sia halus teh dicekal ku Pak Asep sok udah anu sejen sia mah kitu wae kain teh kayak gitu wae nyika sia kata nyika eta sungut percise eta musuh daek lir nyika jadi goblok tuluy ke sia urang dengan ajar padang kagok aing lah Citra Yuda moal mundur sasiku moal ngejas satu yang beas nepi kapal mana oge eueuh turunan urang astina kudu ngejar pasea hayang yaho nepi lamun sia hirup kene dunya moal aman matak digantung ku aing di dieu tah di dieu digantung tuh rek ngomong naon bade wartos ka mana sok wartos ka pasep moal nulungan leutik kene sia geus gede ulu komo geus jebrok anjing sok ka dieu